Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Galih Pratama di kelas 12 TI 3. Dina ieu waktos abdi bade ngajelaskeun ngagunaan alat musik tradisional nu asalna ti Jawa Barat nyaeta angklung. Angklung dipikawano minangka pakakas musik tradisional anu mekar di daratan Sunda atau Jawa Barat. Cara main angklung teh beda jeung alat musik sajeuna umumna. Angklung dimainkan ku cara oyak atau ngageter. Sajarah angklung timimitian ti tanah Sunda dina tradisi Sunda baheula. Pakakas angklung digunakan dina rupa-rupa acara utamana hajatan melak. Dina waktu harita angklung dimainkan minangka wangun panggero ka Dewi Sri. Toko anu dijentrakeun minangka Dewi Kasuburan. Anu mere barokah ka pelakan pare sangkan subur. Makmur jeung sajahtera pikeun masyarakat. Alat musik ieu diwangun ku 2 nepi ka 4 tabung awi anu ditalikeun jeung tali rotan. Pipa awi diwincik, diukir, sarta ditek-tek nepi ka ngahasilkan catetan anu tangtu nalika figura awi digoncangkeun. Kecap angklung sorangan asalna tina basa Sunda. Angkleng, angklengan nyaeta gerak pamain angklung oge soraklung anu dihasilkan ku pakakas awi. Angklung saleresna mangrupa kamekaran tina alat musik calung. Nyaeta tabung awi anu ditabuh samantara eta angklung nyaeta tabung awi anu digoyang-goyang sahingga ngahasilkan ngan hiji nada pikeun unggal alat. Rupa-rupa angklung nyaeta angklung kanekes, angklung reog, angklung dog-dog lojor, angklung badeng, jeung angklung badaeng. Aya 3 cara main angklung nyaeta curug goyang. Teknik ieu paling umum tu dasar nu duanana lengan nyekel dasar tabung awi sarta ngageter kenca katuhu sababaraha kali bari main catetan. Ciwit senggol. Dina teknik ieu tabung ditarik gancang ku ramo kana dampal lengan sahingga angklung bakal disada sakali kawas sora stomping. Nyekel. Dina teknik ieu pamain angklung ngageterkan salah sahiji tabung sedangkan tabung anu senjen dicekel sang henteu ngageter sarta nganhasilkeun hiji sora. Pikeun mindangkeun tembang make angklung biasana lomba pamilon jeung konduktor anu baris ngabimbing distribusi not unggal pamain baris disebarkan hiji nepi ka 4 angklung kawalan nada beda. Satuluyna konduktor nyiapkan lambaran musik anu bakal dicoo sarta masing-masing musisi kudu midangkeun angklung luyu jeung nada jeung wirahma anu dipenta ku konduktor henteu nganukur ngahasilkeun nada anu beda. Angklung oge ngagaduhan jenis anu beda. Marangan kamekaran angklung
Saprak November 2010. UNESCO netepkan angklung minangka karya agung warisan budaya lisan jeung non-bendawi kamanusaan. Salah sahiji tempat anu masih ngalestarikeun budaya angklung nyaeta Saung Ujo di Sanggaranu aya di kota Bandung ieu. Pengunjung lain ngan hukur bisa ningali rupa-rupa jenis angklung, tapi oge diajar proses nyieun angklung. Kurang leuwih hampura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.